Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya patepang deui sareng Bapa diajar basa Sunda. Alhamdulillah dina danget ieu sapertos biasa Bapa bade mendarkeun ngeunaan materi kecap kantetan. Mangga hidup sadaya biasa regepkeun naon-naon anu bade dipedar ku Bapa. Hidup sadaya dina minggu kamari Bapa parantos ngadadarkeun ngeunaan materi mandu acara. Nah, ayeuna aya masih aya pakaitana sareng materi minggu kamari. Hidup sadaya dina bacaan anu parantos dijelaskeun kamari teh aya kalimah-kalimah anu uningana kieu. Kalimah kahiji, urang sadayana nembe parantos sami-sami ngupingkeun aduh manisna swanten rampak sekar gabungan siswa kelas 7. Kalimah nu kadua, mugi-mugi bae janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mika cinta kalemah cai. Kalimah katilu, palawargi sadayana alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Nah, mangga hidup titenan dina kalimah-kalimah di luhur aya kecap-kecap rampak sekar lemah cai jeung lulus banglus. Eta kecap-kecap teh kaasup kana kecap kantetan. Nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun kecap jeung kecap, kecap jeung cakal atawa cakal jeung cakal, sarta miboga harti anu mandiri nu beda jeung unsur pangwanguna. Upama bae kecap lemah cai anu mangrupa kantetan kecap lemah jeung cai. Lemah didinya ngandung harti taneuh, ari cai ngandung harti barang encer seperti anu sok ragrag ti langit lamun hujan. Sok ragrag ti langit lamun hujan. Dikantetkeun jadi kecap anyar nyaeta lemah cai anu ngandung harti nagara atawa wewengkon tempat dilahirkeun sarta geus dicicingan ti zaman karuhun. Hidup sadaya pikeun nganyahokeun kecap kantetan lainna bisa ditilik tina ciri-cirina. Di antarana bae hiji, mibanda harti anu beda tina masing-masing unsur pawanguna. Contona seperti kecap lemah cai tadi, henteu bisa dihartikeun lemah jeung cai, lemah handapeun cai atawa lemah dina cai. Contoh nu kadua, cirina runtuyan. Ciri nu kadua, runtuyan unsurna henteu bisa dirobah. Umpamana bae dirobah euteup seureuhna jadi cai lemah. Atnapi diselapan unsur sejen jadi lemahna cai, lemah dina cai, lemah ku cai jeung sajabadana. Ciri nu katilu nyaeta upama dirarangkenkeun kana sakabeh unsur kecapna. Upamana bae lemah caina dikalemah cainakeun teu bisa jadi lemahna cai dikalemahkeun caina jeung sajabana. Ciri nu kaopat, upama dirajekkeuna kana sagamlengna unsur kecapna, upamana
lelemah caian, lemah cai, lemah cai teu bisa jadi lelemahan cacaian, lemah-lemah cai-cai atawa lemah-lemah cai. Tah eta opat unsur ditilik tina ciri-cirina supados hidup nyaho kana kecap kantetan lainna. Hidup sadaya nilik kana unsur pangwangunna kecap kantetan teh aya anu mangrupa hiji kantetan kecap jeung kecap. Contona lemah cai, rampak sekar, julang ngapak, hejo tihang, panon poe. Kedua, kantetan kecap jeung cakal. Contona kurang ajar, garo singsat, anjang sono, kagok asong, kundang itek. Katilu, kantetan cakal jeung cakal. Contona aduk lajer, pakan kundang, aduk songkol, hulang jentul. Kaopat, kantetan kecap jeung morfem unik. Contona lulus banglus, sabar darana, hese beleke, beres roes, kekeh peteke. Kalima, kantetan anu susunana unsur pangwangunna henteu sagemblengna produktif. Contona dulang tinande, burusut tuluy, burusut tuluy, eueuh batu tinande, boboko tinande, atawa berkatak tuluy atawa torojol tuluy. Tah dina pedaran tadi aya kecap, cakal jeung morfem. Bisi poho deui anu disebut kecap teh nyaeta wangun basa pangleutikna anu bisa madeg mandiri. Contoh kecap lemah cai, rampak, sekar, lulus. Nah hidup sadaya cakal nyaeta wangun basa pangleutikna anu teu bisa madeg mandiri sarta kakara boga arti mandiri lamun geus ngaliwatan proses morfologis seperti dirarangkenkeun, dirajek atawa dikantetkeun. Contona kecap jentul, kakara aya hartina nu mandiri mun geus jadi ngajentul, cuntal jentul atawa hulang jentul. Sedangkan morfem unik nyaeta wangun basa pangleutikna anu ngan bisa madeg mandiri upama dikantetkeun jeung kecap anu tangtu. Upamana bae kecap banglus jeung lulus teu bisa dinuturkeun kecap sejen. Kitu deui peteke ngan bisa nuturkeun kecap keke. Beda jeung cakal anu masih kene bisa dikantetkeun jeung kecap anu sejen. Kecap kundang upamana bisa jadi pakan kundang jeung kundang itek. Kitu deui jeung kecap lajer. Apan aya aduk lajer jeung tuju lajer. Tah eta hidup sadaya. Tah hidup sadaya eta anu mangrupa kecap kantetan anu parantos ku Bapa dipedarkeun dina danget ayeuna. Hidup sadaya sakitu anu kapihatur anu tiasa dipedarkeun ngeunaan materi kecap kantetan. Kurang leuwihna nuhun dihapunten. Lawan di akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.